alaihi wasallam Kanjeng Nabi ngadawu rakaatani fi amamatin khairun min sab'ina rakaatan bila amamatin. Jadi urang sholat 2 rakaat ngangge udang-udang kata Nabi sorban eta leuwih alus tinimbang sab'ina 70 rakaat. Dina pahalana berarti dilipat gandakan sampai 70 rakaat. Sab'ina di 7-nya 70 sab'ina 70 kalau dilipat. Bila amamatin tinimbang jalma anu teu make sorban. Hari eta mah biasa orang dipakai salendang. Tapi orang mati ieu nya jarang anu mengamalkan di daerah-daerah urang mah. Paling ada sekelompok-kelompok tertentu mulai Cang Bagus mah ya. Ada yang selalu mengamalkan itu semua. Asal lupa ya sangat pakai kalau pakai itu tuh lupa saya seanggang gitu. Tapi satu itu keduanya memang kalau kita belum berangkat haji rasa kurang pantas. Ya Kang Junet kamu di akang mah. Demenang pakai katingali sore. Jeung tadi teh kok ngaji kiai. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu fa inna syayatina la tata'ammamu. Sakanjeng Nabi diparentahkeun urang teh geura anjeun kudu marake sorban. Kunaon sih fa inna syayatina karena setan itu tidak ada yang pakai la tata'ammamu teu aya nu make sorban. Artinya nyerikeun misalkan kemarin sudah dibahas ketika kita kedatangan di dalam mimpi itu ada yang korban, selendang, bangga putih kabeh. Nah, besar kemungkinan beliau ini adalah malaikat. Kecuali memang beliau ini mengaku Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu istimewa sekali. Karena kalau sudah mau Kanjeng Nabi dia asli. Kanjeng Nabi tidak bisa menyerupai. Kalau setan itu tidak bisa menyerupai Kanjeng Nabi. Kalau setan malaikat, kalau para ulama bisa diserupai oleh setan. Maka tandana supaya ulah kawa setan pakai sorban. Kalau setan ulun pakai sorban. Itu pakai setan Wa qala sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ngadawu sallallahu alaihi wasallam al-amaimu simal malaikati farsiluha khalfa dhuhurikum. Sakanjeng Nabi sorban teh eta tandana malah malaikat, ciri-cirina malah malaikat. Berarti para malaikat itu maka sorban. Parsilu maka geura lamun cak urang mah lamprehkeun teh di ieu kan sonderkeun dirumpaikeun ulah dibeulitkeun aya nu dibeulitkeun teh naon ke di dia aya. Khalfa dhuhurikum ka tukangna kitu nya Kang Ambay ka tukang. Pada waktu kitab apa ya kita pernah prakteknya sopan seperti itu ya. Ini pas praktek baik. Praktek itu nambah pas sehari-hari mah kurang lagi lah ini kayak rumpaikeun ke belakang. Jadi aya kudu ka aya buntutan gitunya. Sekarang pertanyaannya bagaimana ada yang membuat topi yang sudah ada bersorban? Apakah itu masuk atau enggak? Masuk. Hah? Asup dah, bersorban. Ya enggak ada usaha untuk ngabelitkeun nah. Jadi ngabelitkeun geus jadi pade. Jadi pangmong beli. Pas sini mah geus meuli nu jadi. Kan praktis. Hiji praktis kadua tinggal penting kan namanya. Apakah itu masuk pahala seperti ini atau enggak kan gitu? Pan aya nu kebayna ka tukang Kang. Aya itu kan. Mana praktis peci disambung ku kain. Aya nu menjual atau misalnya seperti itu. Baru 1000 sok. Promosi. Aya tapi tinggalkeun makena gen kitu mah. Tinggal pesen bae ka Pak Ade biasa. 200.000. Oh tapi tinggalkeun makena. Ya, hari gitu mah berarti sorban gitu kawas bae. Blangkon iya. Ya pas blangkon. Tapi kan cuma make kain ieu ka diekeun gitu. Meninggal paling minimal 1 minggu sakali Jumatan teh. Amin.
anjeun nyeun ciri ini kunaon yang sorban bisa. Ya ini bisa makna banyak ya. Kira-kira kita punya ciri khas tersendiri. Oh, Pak ada ciri khasnya kumaha. Painal malaikata qad tasawamat. Mungkin di sini nggak bahasanya tentang sorban. Geura anjeun nyirikeun kira-kira make sorban. Oh, biasa make sorban sa aging cirina kan gitunya. Karena kenapa painal malaikata? Karena sanyana malaikat eta sudah memberikan ciri tersendiri ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tasawwamu painal malaikata qad tasawamat. Artinya di dieu geura anjeun nyeun ciri ini kunaon yang sorban bisa. Ya ini bisa makna banyak ya. Kira-kira kita punya ciri khas tersendiri. Oh, Pak ada ciri khasnya kumaha. Painal malaikata qad tasawamat. Mungkin di sini nggak bahasanya tentang sorban. Geura anjeun nyirikeun kira-kira make sorban. Oh, biasa make sorban sa aging cirina kan gitunya. Karena kenapa painal malaikata? Karena sanyana malaikat eta sudah memberikan ciri tersendiri yaitu pakai sorban. Madariat cirina ya kira-kira kita ada khas tersendiri tapi yang baik gitulah. Pasna itu Pak nyopetnya ulah. Nama tongkat. Nah, itu punya khas. Pak Ade yang membawa tongkat. Bisa berapa udah Pak Ade. Ada yang ulah. Karena pada udah sama ngacungkeun tongkat nak. Walaupun siang secung di batu. Di sini yang ulah. Lidah. Hadis terakhir wa qala sallallahu alaihi wasallam nuhiya anil iqti'ati wa umira bitahalli. Kanjeng Nabi ngalarang atau dilarang dicarang make sorban henteu dibeulitkeun kana gado. Artinya mun panjang gado beulitkeun anu panjang mah anu kagetkeun. Wa umira oge diperintahkeun nyata ngabeulitkeun sorban tersebut kana gado anu tadi artinya berarti boleh semua. Tadi anu di ngarumbalikeun ka belakangnya ya buntitan itu dibolehkan kadang-kadang. Terus anu misalkan panjang dibeulitkeun ka dieu teu naon-naon. Kan bermacam-macam kita sering lihat anu dibeulitkeun, anu ngarumbalikeun. Nah, gitu. Nanti cirinya orang Arab pun jarang yang pakai itu. Orang-orang jarang anu pakai sorban sebenarnya sih. Tapi bedana nanti kalau syekh atau mencak di dia mah kiai di Arab itu sorbannya itu cuma diginiin aja. Nah, Itu Habib lipstick. nah di maksudnya sorbannya dipakai di kulung tuh jadi itu di bulit-bulit ya gitunya. Itu kalau di Arab tandanya itu ustad gitu. Nah, lamun cenah umum pakai sorban mah lobana nya itulah orang ngerti gitu. Tapi lamun syekh mah saya lamun cak orang mah kiai di Arab itu ya sorbannya gitu mah. Nah, kemudian Habib Putih kita sering lihat ya pada deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.